warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya ditemani pemain Unsal akan menuju Saung, guys. Mau podcast, ikuti terus. Tadi itu Pak, tadi itu salah jalan. Oh, salah jalan. Iya, guys. Gimana mah jauh kene, bari di skip wae atau kumaha itu? Skip wae nya videona di lajang deui ke Saung. Tur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat. Alhamdulillah jam. Ya, sampurasun kasadayana wargi Sunda sareng pengikut ku Bay Channel. Simkuring ayeuna nuju di Saung bah ngiring ya namun saungna ya. Mangga. Pada yang ngobrol-ngobrol sharing-sharing lah tentang YouTube. Da kedah jeung kolot Ya, atuh jam. kedahnya di sharing-sharing. Ai kolot ngeus lobok tapak benteng kadek gitu kan. Jadi terus saya pengalaman tentang dina masalah nu kumaha oge. Tah itu ari sareng kolot teh. Wengi ieu teh bade ngobrol-ngobrol lur sareng Abah pemain rasanes pemain iyalah penasehat Unsal. Janten kumaha Bah ieu teh abdi teh ada mau konten gitu. Tapi masih kene pemula lah. Pemula. Ya, ai masalah eta mah kedah sabar we jang, perjuangan heula. Tanpa perjuangan mah moal sukses segala kopi oge. Laras. Hiji tampi heula ku kasabaran, kaikhlasan, nya berjuang lah gitu kan. Ai nami ieu naon ya? Kubay Channel. Oh, gue Kubay channel. Channel. Gue kubay eta. Kubay Channel. Pokona mah tong hilap subscribe Kubay Channel. Lur. Ari etana ngawitana tos sami ya teh. Atos di tahun 2020 sata acan Santos Unsal main ge entos sigana. Oh, alhamdulillah. Iya gitulah masih proses. Oh, nyampe. Kumargi Oh, sibuk. sanes zaman tai kotok di Lebuan. Sanes. Apa benten kapungkur jeung ayeuna tai kotok di Lebuan, ai baheula mah di Lebuan, tai kotok teh ayeuna mah di Kagungan dipake berak tuh ku cak ku Abah tuh dipake berak gitu lah. Terus kumaha perjalananana jang aya dina masalah ieu teh ngagarap hiji ieu teh kada melantai ieu konten teh. Nya Paminten aya lah sukana, terus dukana kumaha dina masalah sukana kumaha jang. sukana mah nya mudah-mudahan kapayuna berjalan iyalah lancar sareng ngahasilkeun. Anjir amin. Dukana nya namina konten komedi nya bah sok aya cumariosan ti kolot-kolotna kumaha lah geuning anu kanu hate gitulah. Janten obrolan nyinggung kana perasaan kaos goreng mun tah gitu. Tah eta teh salagasna mah kieu jangnya panginten aya cariosan ti sepuhan nu kitu mah kahiji entong di angeletik mana kaduana naon ulah dipake nyeri hate gitu keun bada eta mah ujian keur digiugan mudah-mudahan kita maju kasuksesan. Tadi mah ku kaikhlasan jeung kasabaran masalah eta mah justru eta teh panginten aya kanyaah kolot teh mun aya tinu sanesnya aya anu cariosan nu miking-miking kitu teh jadi seolah-olah entong ditampi ku kakasaran urang teh. Tadi mah berarti ieu pelajaran keur diri urang keung kena urang leuwih nanyeuk. Jang, ieu ngadamel kopi jang aya tamu jang. Alhamdulillah. Kenalan encan atuh. Kenalan heula ye. Bade kopi naon? Hidup pada kopi naon? Kenaon? Bade kopi naon? Si Dayak. Di Dia dong ngebantu. Dadaseung. Pada separah ya teh, Pak. Oke. Guys. Ngadamel we 40 mah ngadamel Pemain Seur-seur setengah pemain Unsal. Apaan sih jamin ge teh acan ka dieu. Enggak. Ngadamel 40 ngan gelasna ngan aya 3 siki wayahna we 3 tah gitu. Pada dihijikeun sadaya enak kopina 40. Insyaallah sok hijikeun teu balik berasa tah eta teh di dieu mah salah sahiji paminten taunkeun Unsal eta teh namina doyok ngan aya pika sebeleunana aya pi aluseunana aya pi kasikeunna tapi keun bae nya da ieu mah heureung hiburan tah teh sabah teh nah kos panginten jang
Aki dukana teh tina masalah eta. Nya mudah-mudahan ka payuna mah jadi kana ijalmi mah seuseutna nu teu ngartos jang. Urang ngagarap hiji pagawean teh urang niat hade. Tapi kan kasebutna teh kuno sanes teh dianggapna teh urang teh goreng we gitu padahal mah urang teh niat-niat hade gitu kan. Ya mudah-mudahan ka payuna nya hidup panginten mudah-mudahan sing aya jalan anu sae kamu ka payuna ngan panginten abah mah kitu panginten cek abah ge nya tampi ku kasabaran lamun aya anu ngaledek urang ngahina urang teras nyemohkeun urang eta teh di mana-mana ge kegagalan teh awal keberhasilan anu terbaik eta teh awal keberhasilan anu tertunda ngan hidup omat lamun aya cacian, makian, hinaan, ledekan, tuluy ulah dipakai hate lah. Justru angge ku urang teh motivasi engke ka payuna bahwa urang teh insyaallah bakal mampu. Tak kitu. Jam, manya kopi wungkul atuh. Yok tang nyuguhankeun cau. Cau aya di ditu cau asap. Abah gitu kan. Komplit baraya di saung sabah. Alhamdulillah di dieu mah cau aya. Kopi aya. Cau, iya mah lain cau pacul. Main pacul. Naon ieu teh? Nangka. Oh nangka. Iya bener nangka, naon nangka? Walu. Ini walu. Nya, kalakuan si eta mah si Doyok mah kitu. Ieu teh salah hiji pemain unsal nya mah. Tapi ulah dipake hate da si Doyok mah nyokotna kasunaan. Jadi tukang heugeuy, tukang guyon, tukang naon-naon di dieu na oge. Kitu kalakuanna cek abah mah nya ti heula abah. Titanya anak bedog, titah nu cau. Mah kala mawa pacul teh nyamuk. Iya titah mawa cauna kala mawa pacul. Disuguhan da. Nah aya episode ieu tah lur di bawah ieu is Doyok nu episode nu ngalacau teh. Nah ieu tiasa ditinggal dina YouTube Unsal teh teu nuhun. Ya terus atuh abi bade bantu deui. Ya mun. Kadieu umatnya kopi. Oh siap. Tuh lur, rokok ge komplit lur. Alhamdulillah ka ieu. Oh. Aya 4 bungkusna tuh. Teu bohong. Da seueur tamu atuh tamu. Alhamdulillah ka dieu mah seueur tamu pisan. Warung serasa saung serasa warung ya mah lur. Da ieu teh warung teh jang dugi ka 3 tingkat di dieu teh. Mantak engke upami entos beres-beres ngobrol jeung abah nya sok bade ditinggalan maka luhur. Jadi nya jadi di dieu mah saung teh bebas, maksudna mah bebas teh kieu ye. Dia angge saya mah mangga wae ku obrolan, ngopi di dieu mah cek bebasana bade ngaliwet, mangga we upami hidup gaduh kekencangan, hoyong niis, hoyong naon terus disadiakeun. Bade di dieu bade tingkat 2 terus 3 tingkat di dieu mah. Malah mah rencana teh ieu teh bade 40 tingkat teh. Duka kadugi, duka moal tapi insyaallah lah 4 tingkat mah biasa janten di dieu teh. Moal jam insyaallah. Di dieu mah angin di Sumatera oge moal guntuh di dieu mah. Angin topan di Sumatera moal guntuh di dieu. Aduh eta si buncik titah nyieun eta nyieun kopi meuni lila teuing. Ulah tuh bah. Lain nyieun niuh meureun lain nyieun mah kudu aya gilingan uyuh. Eta kitu lur hari ngobrol jeung kolot teh tah. Pake pacul. Apunten pamirsa, da abah mah tukang heugeuy. Abah mah lahir asli orang Sunda. Lain orang mana-mana asli orang Sunda. Dia suka bercanda. Jadi Sunda teh tah cek budak teh suka bercanda cenah Sunda mah gitu. Matak punten tah aya tulisanana aya di dieu mah kreatifnya tulisan-tulisan teh teu aya tulisan bahasa Jepang di dieu mah. Bahasa Sunda asli. Bahasa Sunda asli. Matak upami bade ngesakeun sanes tanda tanya upami bade ngesakeun ngobrol kasunaan mangga jang calik-calik dina ieu meja tah we tekengi aduh nih kasih nya di dieu mah nyungkun tah hebat upami bade Assalamualaikum. Salam upami bade ieu asa ieu aing ugang naik ngobrol teh asa ieu aing aja ngampugannya di dieu mah tah upami bade ngobrol kasunaan sok we dongkap ka dieu tah
Ya, kalakuan si doyok. Iya malah yang kopi lur. Pan anggasan aya tilunya tadieulkeun we tah. Tapi puntennya da ieu mah kan ai sunah mah kitu. Sapna Hiji kedah wano, Ya. kadua kudu sunah mah kudu apal kana sunahanana, katilu kudu apal sejarahna, kaopat kudu apal perjalananana, ulah jati kasilih ku junti. Jadi kieu nya tah upami dibuka sakedik tah. Upami kapungkung mah namina jati teh tangka kai jang, tapi tangka kai pang alus-alusna nomor hiji tah eta teh. Kasilih ai kasilih teh kaganti ku tangka junti, ai junti mah anu sisi jalan anu getahan kitu kan. Eta mah kelasna teh kelas handap. Tah ayeuna oge bahasa urang anu asli anu Sunda geus kalindih ku bahasa anu sejen. Tah dina jati kasilih ku junti teh jadi bahasa urang Kasundaan teh jang ayeuna mah geus kasilih ku bahasa deungeun kageser. Matak budak ayeuna mah teu apaleun kan bahasa Sunda aslina. Manehna teh dilahirkeun di Sunda tapi kunaon teh apal bahasa Sunda. Da ayeuna mah dibumbuan teh budak teh kunaon lolobana ayeuna mah kan disusuan ku susu sapi puntennya tah tuluy di pasihan tuang meunang ngabalendeg. Jadi budak ayeuna mah lolobana teu nugut jang. Ai kapungkur mah upami diwaktosan ku ibu kama teh nugut neme ngacungkeun panangan oge cukup entos ngeluk mah kurang kali teh ayeuna mah benten ai kapungkur mah naon kieu upami bade masihan kamu kang kali tah mameun teh dibeuweung jang baheula mah tegas upami masihana naon teh khusus tina taunkeun ibu kama kapungkur mah semode susu asli kan ibu kama asli teh ayeuna mah geus benten mata kasunahan seseueungna mah ayeuna kalindi ku bahasa deungeun tah keuk hideup ayeuna keuk ngagarap ayeuna masalah dina naon konten tah ulah di mihape abah mah ulah dileungitkeun kasunaan saeuna naon pada kusaha deui bahasa Sunda tah dimumule iwal ku ukang Sunda keneh da urang deungeun memulaikeun ngamumule bahasa Sunda moal jang da tuluy abah rek nagos salajengna kumaha ayeuna gitu kan bade tegas negaskeun kitu ayeuna urang teraskeun deui we nya alhamdulillah sok hujan teh masih kene ngora jang jalan teh masih kene panjang cita-cita masuk teruskeun da eta mah ek setinggi langit oge cita-cita mah bebas ka mana oge ulah getah sakupateun tah hideup wajib nanya ka kolot kanu pengalaman kanu geus legok tapak genteng kadek anu geus nyaho amis teuheug lara balangsakna tah kudu nanyakeun hidup teh ulah mandoton sorangan lamun cek asagna teh perlu hiji kolot hiji bingbingan cek bae basana urang lamun ngandalkeun jeung bagudak kungkul mah jadi seolah-olah mulai pembimbing ngan hidup kudu aya sesepuh kudu aya pembimbing ieu mah ke kasalamatan ke jalan kahirupan hidup teh memang kudu aya sesepuh gitu kan tah ya mudah-mudahan pasian kalancaran sokangan kadituna jadi tos lami tos sabaga tahun ayeuna pami dihitung-hitung mah tos 3 tahun bah kapungkur mah panginten mahnya asa aya abah mohon di video pertama nya ku bae channel eta abah teh hilap abah teh ngan abah kantos ninggal dina video hidup kayaknya aya abah tak ku abah teh ditinggalkeun eta teh leungit di leuweung abah teh teh payun tilem lengkap deui ka dieu alhamdulillah gitu kan yo kopi selang heula ku kopi yo sok atuh kopi cep kopi nya ai titah nginum kopi mah buku-buku titah masakna mah anu kok itu tuh budak itu tuh saha poho deui ya kopi si kumso angah kanu ninyu mah da ieu mah si eta mah si midun mah tak kabalik ieu samo si samo juga teh si midun ari abah encan tita tadi ada hilap mah tuh mah mana kopina tuh tak kumso
Ngan wayahna jang wayahna entong udud mah nya sakola keneh hidup teh Abis keneh sakola nama di mana itu di tahu we tuang da Tahu. Bah, mana kopi teh? Itu kopi. Itu sama. Yewe lah. Lah sok ampurannya jamnya da ieu Mohon, mah. Bah. Jadi kieu ye ujang dongkap ka dieu teh ta ayeuna geus aya ieu teh sebagian ampik sadayana teh ieu teh panginten pamain unsal ta ayeuna teh ujang teh silaturahmi salianti jeung abah teh meukeun ujang teh jeung taun unsal teh tos terang ayeuna mah nya mudah-mudahan we kapayuna mah tiasa kaboga naon Collab kolaborasi dari kolot nanti apa kan gitu-gitu mah apa sote takasih we di warung bahasana ini mah aneh aneh kolot nanti apa jang gitu da lamun bangsa kana anu buhun mah insyaallah lah kolot mah mata kidep mun ka dieu nyana kekencangan soge masalah bahasa kasunaan mah nya urang sharing we insyaallah lah gitu kan bade si dukuh lah mangga tuh sini unikasi agung Ucap hewe. ieu mah seuneu naga panas ngobrol Saon bae. anu tiis mah lain cai Sikap si dia. ngeueum dina bak ngeueum dina bak tuluy nginum cek bae ngolomo permen tawa gula jadi amis tiis tiis gitu kan tak itu ampukannya aja Mohon, Bah. Paling kuat dirinya deh. terus abis teh bade teu makasih ya Bah Kumaha dina ajang. episode hiji teh aya perkataan geuninnya kopi heula tuh kopi lah dibalik kayak ieu Nah, wing nu ieu berarti. tina masalah judul Bah judul kumaha jang janten kan abi teu pati ngartos anu Sunda teh cuman saseling lah janten ingat-ingat sapalih gitulah ya abi teh ngadamel judul teh ngabedahkeun balong Ya. hasil bedahan eta teh aya sabaraha versi jang ngabedahkeun jeung bedah beda Beda. Digantung dulu kenapa? Dina judul ujang teh naon sama kita tinggal hasil bedahan ningal hasil Bedahan bedahan di balong. berarti ujang mah lain ningal hasil lauk kata teh ya. ai bedah teh naon Bedah lamun baheula mah di lemugnya tah di lemug ye edeuk ngagarap sawah edeuk melakan sawah tah neme di bedah ai hartina dibedahkeun teh di hartina bedah mah dikatakeun heula taneuna dipacul heula dikatakeun heula dianglek neme ieu ejeung sabaraha versi eta teh bedah teh bedah ejeung kieu ye lamun aya nu nitah teh mah nya jang bisi edeuk melak pare tu tanah abah bedah heula ku sorangan berarti bebenah heula eta teh si tempat teh tah lamun ngabedahkeun ai hartina ngabedahkeun mah semodel balong keuk pinuhnya lamun di lemug ya mun di kampung mah ku ujang teh dieukeun di saatan hartina di saatan teh dibedahkeun beda bedah jeung dibedahkeun beda dibedahkeun mah di ogotan caina di naon teh dipiceun caina gitu kan atuh letak-letakna gitu kan ai bedahan mah semodel anu sok diange ku ujang bedahan mah bedahan teh sung teh acuk aya acuk bedahan geuningan gitu bedahan ngabedahkeun benten eta teh bilih tapi kan ayu ujang mah masih kene awamnya bilih teh terang nyan kemah upami bade ngajadamel judul teh kedah nakoskeun heula gitu kan. ieu lur periogina penasehat sareng pembina lah jadi orang teh terang gitu yen ieu teh judul teh salah atau benerna gitu henteu salah eta oge sawana naon benten bahasa Sunda mah kieu jang bahasa Sunda mah aya antukan hiji kata loba makna disebutkeun hiji kata loba makna teh kieu disebutkeun urang maknana nya semodel awi awi maknana seueuk ai makna teh kagunaanana tak kitu jadi bahasa Sunda mah semodel urang cokot teh dina tuangnya tapi puntennya tina tuang toh dina bahasa Sunda mah seueuk jang aya nu lemes model dahar mam lolodok bakang hakan gitu kan nyatu
Henteu lepat eta ge bedah jeung ngabedahkeun ngan aya kata sambung tah kitu. Mata kedah tekang heula gitu kan, kedah tekang perjalanan teh lamun ngadamel judul teh kedah tekang makna jeung tujuanana gitu kan. Kemudian ayeuna ugang nyanaknya teu tina masalah nu kitu unggulnya tah tina masalah kitu. Semodel lamun dijalmi mah nya aya hiji Wanda, Hade Wanda, alus rupa. Nah, tapi kata teh tina hiji teh berarti kaditu. Ayu rupa teh aya nu geulis aya nu kasep gitu. Ayu Wanda teh dedegan kan manehanana. Jadi pinuh makna adi bahasa Sunda mah kadituna. Matak secara lahiriah ayu masalah Sunda mah teu kenging dipabulitkeun, aya nu kasak, aya nu ngelemes, ngan eta mah tinggal balik kana diri masing-masing anu nanggapina. Mata ulah nyebatkeun goreng wae ka Sunda teh. Lolobana nu nyebutkeun goreng teh can apal kata Sunda, bahasa Sunda anu asli. Kan seueur Sunda teh atuh jenis Sunda teh. Tah eta mah jenis Sunda teh kabagi sabaraha macem, Wah seueur upami aya Sunda Wani, Sunda Muhun, Sunda sagala rupi ge seueur ka dituna teh. Tapi urang mah lain ku masalah sukuna, lain ku masalah perbedaanana, lain. Sabenerna mah kedah nama kieu. Aya Sunda anu ti ditu, aya Sunda anu ti dieu, tampi we sok obrolan sharing. Jadi canakna teh hikmah we jeung bagokana. Pokona mah anu kek nanjeulkeun ka Sundaan, anu kek ngamumule bahasa Sunda jeung tradisi Sunda sok rangkul ku urang sadayana. Da eta mah itung-itung nangtungkeun ka Sundaan keneh gitu kan. Ka Sundaan keneh teh jang. Mata Sunda teh aya nu kasak, aya nu lemes. Jadi aya adab-adaban gitu kan. Adab-adaban teh kieu semodel sorangan, model hidup. Dongkapkan kata Abah tadi. Aya adab-adab. Aya adab-adab teh cek paibasana lamun cekolot ya mah kuda lamun ka hiji tempat mah hiji mipit kudu amit, ngalah kudu menta, tah sorangan dongkap tadi ka dieu teh aya adab-adaban. Ka Abah assalamualaikum, teh sorangan bah nyuhunkeun taeunkeun tempat gitu solusi. Eta adab-adab kalebetna teh jang teu solonong boy lah ka ieu nama gitu kan. Cauh heula jang. Oh, cauh. Cenah cauh eta mah waluh. Oh, waluh. Tah kitu baraya sadayana pendukung ku bae teh. Ai sareng kolot mah jadi moal hariwang ya Pak. Moal. Da perlu hidup ge perlu kolot, perlu bimbingan. Jadi urang kieu ye intina teh. Urang ti mimiti lahi pan kudu perlu bimbingan nu jadi kolot jeung anu jadi dulu kita ayeuna urang geus gede kieu perlu bimbingan nu jadi dulu batuk kokolot sesepuh dah teu kurang ye jelema anu sok ngaco teh kitu. Hirup nangtung sorangan dina kasundaan tapi manehanana mung berkomunikasi jeung bahasa Sunda jeung kasundaan jeung sesepuh Sunda teh eta nu ngaco teh. Matak tina bahasa ge loba anu teu ngalarap gitu. Jadi hadina teu ngalarap teh jadi henteu sagua lah. Henteu klop lamun teh ayeuna mah taku kitu anu manehanana teh secara lahiriah eta teh moal kakap sorangan tak kitu. Tapi lamun bisa jeung sepuh ngobrol dina acara kitu insyaallah da gitu. Kumaha? Mohon sakitu wae we bah sharing-sharingna ngobrol dinten ieu nya mugia kapayuna orang biasa kasambung tah gitu biasa. Insyaallah jangan Abah mah terbuka. Hati selalu terbuka buat siapa aja. Punten kudu nama. Punten ya bagaya dah. Aya kudu aya hukum ya. Tah gitu. Da serius teuing mah sakumaha gitu dah. Semodel ai serius teuing mah kieu jang semodel moal aya rasana. Mun tah. Lamun nu kan serius teuing Abah telin ustad atuh gitu kan. Tapi lamun aya heugeyan mah lain ge ukang Sunda ieu heugeun mah. Lamun eueuh heugeyan hidup ulah cicing di Sunda gitu kan. Orang Sunda mah pasti aya guyon gitu kan. Guyon ku cakitaan jeung guyon ku kalakuan. Orang Sunda mah tak kitu. Terus. Mun sakitu wae we bah
obrolan dinten ieu nya moga kapaina orang sambung deui ku nu bakal datang nya nuhun mangga nu bakal datang mohon hatur nuhun ka sadayana nu parantos nonton tong hilap di like comment share and subscribe ku Bay channel mugia tim Kubay sareng Unsal tiasa sukses kapayuna amin. mugia anjeun sadaya nu parantos ngadukung channel Simkuring sarehat arageung milik berkah yuswa berkah rezeki sadayana pokona doa anu sae ti Kubay hatur nuhun satanyana hapunten bahwa bila aya ucap laku lampa anu temerenah ti Simkuring pribadi khususna ka sadayana sakitu wae video ti Kubay obrolan dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bah, tunuhun bahnya. Atuh nuhun. Iya siap. Wih, heula abi. Ya, Assalamualaikum. Kami senang. Mohon. Mana belokan belok. Siap.